budak teh ka mana ieu teh eueuh. Di teteangan tita tadi kakolot menta wae kuota. Belajar tita di imah kalakah ka tempat batur. Aduh. Ka mana nya? Aduh, belajar teh ieu mah euy. Aduh, 7 kali 3 sabaraha euy. Aduh, ieu si Ujang teh. Wah, tuh itu jigana tuh. Kenaon euy budak teh tuh. Ah, sabaraha euy. Ujang teh keur di dieu nya di teangan ku bapak teh eueuh keur naon atuh Ujang di dieu teh? Nuju belajar. Ah, keur naon di dieu? Apaan di bumi mah hese sinyal. Cenah presiden geus ganti 5 kali, sabarahanya 6 kali. Tapi sinyal di urang hese, Pak. Matakana rek diajar di Ten Batur we di dieu nu aya sinyal. Lieur nya eta, Pak. Ayeuna mah kudu meuli kuota, kudu meuli kudu era ka bapak nyuhunkeun wae nya eta, Pak. Matak diajarna bade di bumi, Pak. Di bumi batur. Kang Ujang teh keur diajar naon, Jang? Iya, Pak, perkalian. Hese geuning, Pak. Aduh, perkalian teh. Perkalian wae piraku hese, Jang. Bapak mah baheula ye ranking, Jang. Iya, Pak. 8 kali 7, Pak. Sabarahanya? Oh, 8 kali 7 babari, Jang. 8 kali 7 mah 2. Hah? 2, Pak. Emang ti mana asalna 8 kali 7 2 apa nya kira urang tingali, Pak? 8 kali 7 wae tuh bisa. 8 kali 7 menang 2. Bapak masuk aya wae, Pak. Payo piala ngabubrug di imah. Ku saking pinter-pinterna bapak. Menya 8 kali 7 2, Pak. Sok geura Ujang ngubur. Jengkol 8 dikali 7. Kok maneh? Pasti diteang ku Ujang jadi 2. Ieu teh penting, Pak. Kange menentukan naik eta wanteuna engke ke kelas 3, Pak. Ayeuna abdi salah, Pak. Mungkin bapak nu era cenah saha bapana. Tapi heueuh Jang, aduh lieur ku tingali we ku Ujang dina kalkulator dina apaan ieu ge nuju, Pak. Tuh. Nuju online tak ieu HP-na di dieu, Jang. Ulah nganakeun bapak geus puguh bapak mah bodoh. Tingali na kalkulator dina Google BPJS tingali. Lain BPJS naon dina kalkulator lah dina Google pokoknya nama cek babaturan bapak mah dina Google aya, Jang. Aya deui, Pak, pertanyaan. Kieu panya sebutkeun sila kalima, Pak. Aduh, naon nu kahiji teh hiji ketuhanan yang Maha Esa nu kalimana teh naon panya hilap. Naonnya, Jang? Kira nu kahiji ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nu kaopat teh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nu kalimana teh naonnya euy? Poho Jang bapak teh euy. Keadilan sosial gitu bagi seluruh Indonesia tapi encan adil da ieu teh Jang euy Indonesia teh. Bingung lieur bapak masuk tinggal we ku Ujang lah tingali dina naon dina Google dina HP dina online wae geuning tingali. Bapak mah lieur karek ngajalkeun pertanyaan kitu ge guru mah, Pak, di sakola muridna aya 40 teu lieureun, Pak. Atuh nya Jang sok diajar sing bener. Bandel aya anu bager, Pak, guru mah tara ngamek, Pak. Bapak mah sok kitu. Ajar sing bener ulah kantun ka menta kuota ka bapak. Bapak belaan ngajual tanah, ngajual sawah. Keur Ujang pinter, matak Ujang teh sing jadi jelema bener tur pinter. Matakna, Pak, upami abdi digebug ku guru teh, Pak, teu kenging dicarekan guru teh dak ngajar budak teh hese. Jadi jelema bener tur pinter. Ulah saukur pinter tapi henteu bener percuma loba di Indonesia ge nu kitu mah, Jang. Tapi anu hese mah anu jarang mah jelema pinter tur bener. Nya parek jadi jelema bener, parek jadi jelema bener. Bade lanjut di belajar, Pak. Soknya diajar sing bener. Bapak mah erek mantuan inung maneh tita ka sawah tadi teh. Jan sing bener bapak rek mantuan inung maneh heula ka sawah. Iya, bapak eueuh video callan euy. Halo, Sayang. Tah, sia karaka pice anjeun salah henteu, Pak, henteu. Henteu Pak ieu mah abdi mah. Nah, ngaca, Pak. Rek diajar sing bener ulah ngerakeun kolot sing jujur tur bener. Ge baheula teh karung ge loba di kawada karung. Piala euy aduh sorry euy aduh. Aduh jeung lesot ieu teh ampun. Bapak ge loba kamari ieu piala dina karung ngabugrug ku inung maneh matak inung maneh. Geus sakitu lumayan. Ayeuna